Mang, kadang orang tengah arti asa ngerasa aneh kok awewe. Contohnya kabogo di dia we. Liburan mah urang teu kudu jauh-jauh. Urang mah yeuh nya ningali odong-odong ge geus ato. Yeuh, dalam pamajikan urang nek di madu mah urang edae ka si Isma moal nolak. Sep, hayu, karek moal. Ayo ka mana, Mang? Hayu, urang ka balong useup deui. Moal ah. Sok we di dinya bisi arek mah. Urang mah teu boga duit, Mang. Keur boke. Lain dan kabogoh teh urang mana di dinya? Apa tisah, Mang, orang boga kabogo? Yang ngadengnya we beja ti batur. Oh, nya, eta Mang, orang pada larang deket ka polsek. Atuh lumayan lila mun apel teh di jalana meureun. Henteu Mang, da ayeuna mah aya motor asa terewe kana motor mah teu karasa. Heuh nya kanu motor mah moal karasa jauh atuh di jalana oge. Mang, kadang orang tengah arti asa ngerasa aneh kok awewe. Contohnya kabogo di dia we. Nah make jeung teu ngarti sagala, teu ngarti kumaha di didinya. Nya sok emang perhatiin ku di dirinya Mang. Kebiasaan awewe. Pagaweana jajan, barang tuang, amil we eureun-eureun. Ada cita-cita hayang langsung. Rek teh aneh kumaha coba? Atuh nih dari teh awewe nya awewe ngomong geus lieur. Oh, urang biasa lieur. Kamari ngajak karana sia eta. Lieur di mah teh. Kenal naon di dalar ieu? Sep, dan Mang, biasa we keur neis atuh adi dieu keula. Tiwaan mana wae, Mang. Nu karek katingali deui euy. pan urang geus saminggu. Liburan heula, karek tadi balik isuk-isuk. Palingan atuh tara ningali ngalewat ka hareupeun imah. Biasa nampan unggal sore teh sok ningali ka hareupeun imah ngalewat. Oh, bener dan. Hebat Mang mah euy, jalan-jalan wae. Liburan terus. Hebat lah. Nya yeuh batur mah bisa liburan. Urang mah di imah we jeung di imah. Emang liburan di mana, Mang? Eta di Jogja, Candi Borobudur, Parangtritis, jeung pokoknya mah sekitar Jogja lah. Oh, iraha urang atuh nya Mang pas di dinya liburan. Riwal ti kabitana we hungkul jeung ngadengel mun batu liburan teh. Nya atuh Sep, kali-kali refreshing liburan atuh. Sep, nya orang ge osok kali-kali liburan mah di keur boga duit mah. Hanteu sering-sering jiga Mang Udin. Ari urang melintah hayang liburan, tapi asa ku lebar boga duit pake ulin jauh teh. Teu naon kali-kali mah hiburan, refreshing, nyenangkeun hate. Liburan mah urang teu kudu jauh-jauh. Urang mah yeuh nya ningali odong-odong ge geus ato. Ngerasa aya di dupan. Hah? Kadang-kadang. Dan, rek mana nih rapi gitu jeung sareungit deui. Sep, eta rek kai mana sih? Ieu rek ulin. Si Nuranda teh ya. Geuning apa dirinya curiga urang mah. Main curiga wae di dinya mah. Nya apalah tuh, pan si Isma di lembur urang nang hiji-hiji na eueuh deui. Mun arek ge urang curiga ka maneh mah, dek naon ka Imaranda? Kan orang masih jomblo, Sep. Sugan eta aya jodona. Ngaranna ge usaha pembayaran dage. Darana-randa ge si Isma geulis. Bager nya soleh deui. Nya atuh, sok cing sukses. Mudah-mudahan ngajodoh jeung didinya dan. Ini Yeuh. Dalam pamajikan urang nek di madu mah, urang edae ka si Isma moal nolak. Yeuh, Sep. Ari sabener namanya awewe oge daek wae di madu mah. Nu bener dan. Nya kitu eta teh. Nya bener.
Awewe pas daekeun di Madu ngan aya syaratna. Naon syaratna kitu? Gampang syaratna mangan hiji. Asal lalaki na we daek diracun heula. Atuh nitah pae kitu mah dan. Sep, hayu, karek moal. Ayo ka mana, Mang? Hayu, urang ka balong nguseup deui. Ah, moal ah. Sok we di dinya bisi arek mah. Urang mah teu boga duit, Mang. Keur boke. Aduh. Pan minggu kamari di dinya loba kena duit. Ngelaktir urang segala rupa. Maya geus beak deui duitna. Puguh, Mang. Panyaho, Mang. Urang teh pan keur libur gawe teh. Seubul aya sabulan nama, Mang. Jadi eueuh pemasukan teh. Nya nu aya we dipake. Kira-kiraan mah anggar we beak atuh, Mang. Lah, Nya ketang ngirup mah keur aya-aya. Keur eueuh-eueuh. Karasaku di dieu Sep euy. Keur ayam aya, keur eueuh-eueuh. pan kitu, Mang. Cuk urang oge. Hirup mah ada berputar. Kadang-kadang urang aya di luhur. Nya kadang-kadang urang aya di handap panan kitu. Coba lamun roda kahirupan aya reman Sep euy. Ya kumaha kitu mah? Nya mun geus aya di luhur mah buru-buru we direm. Abeh cicing moal ka handap deui.